Mangga ka ibu bapak anu masih aya di luar ruangan supados saenggalna wae lebat ka ruangan kanggo menempati tempat kali anu parantos disaeuikeun magi acara bade dikalitan. Parantos kalau besadayana nya sate acan di acara dikalitan. Mohon maaf ibu dan bapak, saya punya pantun. Bahwa direspon dengan gembira. Daun mangga, daun salam. Dipetik dari kebun Pak Hasan. Saya ucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak pengawas bina SD Kecamatan Congyang serta Ibu yang terhormat, Ibu pengawas bina SD Kecamatan Pasir serta Bapak yang terhormat, Bapak Ketua K3S yang terhormat, Bapak beserta Ibu yang telah melaksanakan purna bakti yang terhormat, rekan Ibu Bapak Kepala Sekolah SD Kecamatan Congyang yang saya hormati, beserta para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara pelepasan purna bakti dan alih tugas untuk Kecamatan Congyang. Salawat berserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita semua selaku umatnya yang insya Allah tetap istiqomah menjalankan ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini telah tersusun acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua laporan dari Bapak Ketua Panitia, yang ketiga sambutan yang pertama dari Bapak Pengawas Bina SD Kecamatan Congyang, sambutan yang kedua dari Bapak Ketua K3S Kecamatan Congyang, dan sambutan yang ketiga dari perwakilan yang akan melaksanakan atau yang telah melaksanakan purna bakti. Yang keempat doa, dan yang kelima tutup. Baiklah hadirin yang berbahagia, untuk mengefektifkan waktu, mari kita acara ini buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu laporan dari Bapak Ketua Panitia. Kepada yang terhormat Bapak Hendra, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak pengawas Nukusim Kuring dihormat, Bapak Kepala Ketua K3S Nukusim Kuring dihormat, Ibu Bapak Kepala Sekolah sareng tamu undangan Nukusim Kuring dihormat. Alhamdulillah wa syukurillah dina dinten ieu urang tiasa nariung dina olahraga nyaeta bade acara purna bakti sareng alih tugas. Sim Kuring selaku ketua panitia
ngahaturkeun mangrebu-rebu nuhun ka ibu bapak kepala sekolah anu tos ngarojong kana kegiatan acara ieu dugi terlaksana dengan lancar. Mugia kasayang ibu sareng bapak sing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak anu simkuring dipihormat, simkuring selaku panitia nyungkeun hapunten saupami tinu kagiatan ieu aya kakirangan, aya kakiran puasan, maklum nami-nami jalmi ibu henteu lepat tinu salah. Ibu sareng bapak kasangga hapunten. Alhamdulillah. Ibu dan bapak, kegiatan perpisahan sareng alih tugas diikuti ngangkut 37 jalmi. Anu tengiring nyaeta Bapak Nanang di SD Marga Mulia, Bapak Dedi SD Babakan Asem sareng Ibu Entin SD Cibapa. Anjeunna kalarisan aya kaperyogian. Tapi insyaallah aranjeunna sami ngadarukung ka ibu sareng bapak anu bade alih tugas sareng purna bakti. Sanajan istilahna ibu sareng bapak alih tugas sareng purna bakti, tapi rasa kekeluargaan di jonglean kurang tetap nyambung. Sapatos kitu ibu bapaknya. Jadi buah istilah dari ibu sareng bapak atas pensiun, ibu haji aing atas ngali urang silaturahmi tetap terus jalan wae. Dupina cek apa sakitu supados teu kolong kana waktos. Hatur nuhun sadaajana hapunten bilih aya cariosan anu kirang raos ka mana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hendra selaku Ketua Panitia yang telah menyampaikan laporannya. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan ke acara yang ketiga. Ke acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Pengawas Bina. Kepada yang terhormat Bapak Adam Mulyana SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anu kusimkuring dipihormat Bapak Ketua K3S, rekan simkuri, Ibu Haji Ai, oke, Bapak Ketua Panitia Liwa, Ece jeung Akang, para purna bakti di Kecamatan Conggeang, anu kusimkuring dipihormat oke dipanggilkeun Jaka langkung Bapak Miwah Ibu Kepala Sekolah SD Sekecamatan Conggeang. Sami hormatin simkuring. Puji sinaran syukur mangga urang sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala rehna. Alhamdulillah urang dina danget ieu tiasa ieu mumpulung di tempat anu sae ieu. Oge alhamdulillah urang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Sholawat sinareng salam mugi tetep dilelerkeun ka junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ceka langkung kepada sahabatna, kulawargina, dugi ka urang salaku umatna. Mudah-mudahan urang sadaya salamina tetep aya dina lindungan mantena. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Ibu sadaya kuring dihormat kahiji dina kasempatan ieu panginten simkuring ngawilujengkeun kahiji ka wujud jeung akan anu dina dangu ieu tos lebet panginten dina ngalebetan masa purnawati. Oge ka
tugas panginten di tempat kami. Dina kegiatan ieu Bapak Biwa Ibu sadaya khususna ka akang sareng neuceur anu dina kana ieu panginten kumahanya ieu teh acara teh paturaitineum kitu nya lainna paturaitineum sareng akang Biwa Ibu sadaya sareng Bu Haji kitu nya jalaran urang di payun riung Bungkulu ayeuna panginten kedah patepi gitu. Utamina ka akang anu tos lebet di masa purna. Mudah-mudahan dina salami panginten ngalebetan masa purna ieu akang-akang sareng teu teh sing aya dina panginten pangantaina Allah oge panginten sing aleueun barokah salajengna meureunna utami nama sing panjang yuswa oge sehat salamina katinggal ayeuna kitu nya ti ayeuna kapunten alhamdulillah kitu nya jeung akang teh katinggalna jag-jag waringkas mugi sing saterasna kitu nya oge tinantos sing kuring atas nama pribadi keluarga organisasi oge sareng ti rekan-rekan sadaya nuju urang ngariung panginten seueur pisan tingkah paripolah sing kuring oge ti rekan-rekan anu tinantos seueur pagedung atawa nampi teu sapagodos sareng mamanahan akan dengan sadayana hapunten kitu nya negari hapunten. Oge dina kasempatan ieu sing kuring ngalugikeun alhamdulillah panginten akan jeung leuceuk mah parantos rengse ngemban tugas ngalaksanakeun tugas di nagara teh tamat kitu nya tamat oge meureunnan teu aya hal-hal anu kumaha gitu telah anu teu sapagodos gitu ngaguluyur lancar janglar alhamdulillah sabalarna sing kuring panginten saparakanca salaku adik-adik teu sareng akang sing tiasa kitu nya sapertos akang sareng teu ayeuna sing kuring oge meureun saparakanca sing tiasa dugi ka tamat lulus banglus meureunnan dina raraga ngabaktikeun diri ka nagara kitu nya. Bapak Biwa Ibu anu sim kuring dihormat dina kasempatan ieu oge sim kuring teu hilap ngadugikeun panggojong deui pangdukung karekan sim kuring da panginten ari ngaran kuli di nagara nya kitu nya Bu Haji teu tiasa urang teh hoyong we sasarengan di dieu kitu hoyong we ngariung kumaha kitu diatur ku batur wilujeng di tempat nu enggal mudah-mudahan mungkin Bu Haji di tempat nu enggal teh sing kenging kasih mudahan oge hapunten oge panginten ieu teh ari ngalih nama panginten terserah dalami tes kirang langkung bade satahun dia tereng-rengan panitia panginten kumahanya nadari hapunten sanes ngabaekeun sanes ngalalaborakeun jalaran kitu teh aktif payun panginten parantos direncanakeun anu rencana eta teh pagedog sareng acara anu sanes janten mulai dari aya dari nya kitu kene nembe tiasa ayeuna kuring dina dinten ayeuna urang tiasa ngalaksanakeun eta panginten anu tiasa kadugikeun ti sim kuring hapunten anu kasuhuk bilih kata-kata anu tepi ucapan di sim kuring kirang sapagodos sareng mamanahan Bapak Biwa Ibu sadaya hapunten anu kasuhuk sakitu bae tiasa kadugikeun ditutup baik ku billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Pengawas Bina yang telah menyampaikan sambutannya. Kita lanjutkan ke sambutan yang kedua, yaitu dari Bapak Ketua K3S Kecamatan Congyol. Kepada yang terhormat Bapak Nyawan, disilakan. Apunten yang bahasa Sunda kita panitia melepat pinten MC di RCDS anu sambutan di Radio Indusan Mang Bahar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung disayu maka kurang panjatkeun puji dan syukur kepada Ilahi Rabbi anu manang mantenang parantos masihan mangpirang-pirang kesehatan ka urang sadaya. Sholawat salam mugia diberikeun ka junjungan urang ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para tabiin ka para sahabat-sahabatnya selaku umat mati. Bapak Pengawas Bina Kecamatan Congyol anu pribadi dihormat, Ibu Pengawas Bina Kecamatan Pacet anu sami pribadi dihormat, panitia kegiatan perpisahan ini anu sami kupir pada dihormat, sareng bapak-bapak ibu-ibu purna anu sami kupir pada dihormat, tekalanggung bapak-bapak ibu-ibu kepala unit kerja kecamatan Congyol bersama keluarga anu sami kupir pada dihormat. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang dina ditunggu tiasa ngeri mobil pake panggarai pambok jongkok dinararagi silaturahmi upami perpisahan mah pinten rada kumaha pinten urang silaturahmi wae. Perpisahan eta teh panginten perpisahan dinas anu salajengna ngahaturkeun nuhun oge pakinten kasadayana anu parantos tiasa ngadukung anu terbiasa pakinten dongkap anu tiasa sasarengan nyata dina kalancaran pakinten kagiatan ieu ngahaturkeun nuhun oge ka panitia anu parantos pakinten didamel kanggo ngalaksanakeun acara perpisahan anu salajengna haturpunten tadi beberapa para dibahas secara pribadi sareng kepala sekolah normalnya magi dengan acara dalam bentuk sama atau apakah begitu namun bisa sanes abdi ngawal-walakeun tadi oge panjenengan seueur kegiatan panjenengan anu langkung di anu penting. Tapi saya ingin penting bagi saya penting di sana maju ini panjang kebiasaan panjang kedah panjang ke Pak Ketua panjang kedah nama margi upami teki kira hari lami deui tepat upami bisa bapak-bapak anu purna karena alih tugas panjang upami teki kan di tengah bisa jadi nak terkenuh oke panjang ka saya anu saja tadi ku papakas para dibahas mau mengenai pribadi kami pangitan nyuhun ke dihapunten ka bapak-bapak ibu-ibu paripurna sareng ibu pengawas anu adi-adi ditugaskan bilih aya pangitan anu karosan tegarawa sebut kami ku bapak ibu kepala nyuhunkeun dihapunten kekituna sareng deui mudah-mudahan sadayana pangitan sing sehat walafiat pangitan sing dianggep kedukina sareng deui pangitan urang sadayana sing salager pangitan gitu.
alhamdulillah oke panginten ka bapak-bapak ibu-ibu kepala sekolah walaupun dengan mitiasa kirim kalian saya dengan ibu kita panginten ayah anu langkung penting di keluarga kita begitu nah saya sudah mendukung dan panginten keluarga di Jogja alhamdulillah bikin kainan panginten rakyat panginten biasa mendukung kekeluargaan begitu dengan bersyukur kita bapak ibu begitulah sekali diri panginten pada apisah dari panginten tadi mungkinmu panginten di negara melan sekali diri keluarga anak pribadi sebagai panginten mana ayah lawan ayah nomor ibu pengawas bapak ibu mana sadaya oke dengan tangan terbuka dengan pintu terbuka malah pada kantor pada sekolah ayah keperluan malihan panginten ayah sadaya periode terkait sekolah baringnya mana di atas putih tuna ulah putuskan silaturahmi kekeluargaan non margina tidak melemahmu ayah waktosna pada melemah mungkin 30 tahun etak oke upami panginten kayuswaan alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu panginten tadi keparatos tamat biasa tamat ngebaktos gara-gara pribadi mah panginten tadi buku non margina margi masih kene panginten waktosna ayah 1 tahun 2 tahunan tahun itu adik-adik oke dengan adik-adik kepala sekolah anu ngalanjutkeun pribados panginten kemutan antara masihan wartos kadek panginten lanjutkan kekeluargaan sobean lanjutkan panginten kebiasaan sobean yang baik itu tahun itu terjering anu disanggap ku pribadi sekapan sakit baik wabil tahun biqalidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturkeun nuhun ka Bapak Ketua K3S anu parantos ngadugikeun kedalisana kanggo ibu bapak sadayana anu bade panginten melaksanakan purna bakti sareng alih tugas. Mangga atuh ayeuna urang lajengkeun wae ka acara sambutan anu katilu nyaeta sambutan anu bade didugikeun ku perwakilan ti Bapak sinareng Ibu anu bade ngalaksanakeun purna bakti atanapi alih tugas ka Ibu Hajah Ai di Sumangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak pengawas Dina Kecamatan Combean hormati simkuring, Ibu pengawas TK sami hormati simkuring, Bapak Ketua K3S hormati simkuring, Ece akan sami hormati simkuring, Bapak Ibu kepala sekolah mewah keluarga hormati simkuring, oge pihak kantor aya wakilan alhamdulillah sami hormati simkuring. Mangga orang sesarengan heula manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Wirehna dina santen ayeuna urang biasa kembang ariung silaturahmi dina kaayaan sehat walafiat. Oge shalawat wassalam mugia dilungsurkeun ka junjungan urang dikocorkeun ka junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kulawargina ka para sahabatna mudah-mudahan sapaatul uzmana di yaumil akhir dugi ka urang sadaya amin. Bapak Ibu hormatan simkuring hapunten simkuring panginten ngawakilan ti dua si Ece sama Akang anggar ke abdi panggilan anu geuna wayahna we cenah dedenya insyaallah ada ngawakilan mah pasti beda jeung karakter HP nu dipanggilan nya hapunten bohongan nujuk bohongan mun saya wae anu kahiji panginten ti Ece sama Akang
kasih sadayana. Alhamdulillah gece akang didoakeun ku K3S, ku Pak Ketua Panitia, ku Bapak pengawas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doana Kak lanceuk simkuring sadayana sing ditampi. Amin. Eta panten ngahaturkeun nuhun ka reng-rengan keluarga besar K3S Kecamatan Cogeang anu parantos ngalaksanakeun nazarna paintennya. Nazarna biasa dilaksanakeun saupami aya nu purna bakti, aya anu ngalih tugas biasa masuk direnceng tah beunang teu akang urang ayeuna direnceng teh nya. Mudah-mudahan berkenan gitu nya di mana kilanceuk di mana Bapak Ibu sadayana. Saterasna simkuring atas nami akan sareng anu purna oge nedasi hapunten panginten kasadayana ka keluarga besar K3S Kecamatan Cogeang miwah keluarga sakali deui nedasi hapuntenna hatur nuhun kana pandoana doa nu sakitu saena oge kasimkuring anu alih tugas panginten perkara supaya sami hatur nuhun kana pandoana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngijabah ka urang kana apa yang saneha. Amin. Eta panginten cekap. Urang dilajeng Bapak Ibu. Teu kalaos simkuring 2017 pangintennya ngabdi di Kecamatan Cogeang pamidi etan mah pangintos aya 7 tahunan Bapak Ibu. Teu karos alhamdulillah sapakoli sempal buyung gugunjangan sareng Bapak Ibu sadayana. Tinangtos dina lengkah-lengkah sabaraha taun kapungker simkuring seueur pisan kakirangan, seueur pisan kalepatan, dalah senok jeung piring supaya pakai troknya. Simkuring ti keluarga oge ti pribadi panginten Yusna. Nah dari hapunten anu saageng-agengna ulah geuneuk maleuk nya. Hapunten sakali deui rumaos simkuring mah da ababe masuk empernya. Saperda loba omong gitu tah lamun aya tukang teh wak beda bakat meureunna nya. Sakali deui hapunten ya, hapunten pisan hapunten. Oke tadi Bapak Ibu insyaallah saupami teh mah aya kalepatan ka simkuring kapun lanceuk ka akang lanceuk anu aya di dieu aya saupami aya kalepatan teh insyaallah simkuring sapalakanca panginten naon namina teh ngahapunten pisan moal aya gantar kakayetan cenah tadi di perpisahan keun naga sataun keun bae sakieu ge inget ka urangnya alhamdulillah sakieu inget da simkuring nuju di Cogeang oge lah geus teu anehnya Bapak pengawas geus teu aneh kan bae da oge dengan adanya bertumpuk kegiatan sanes teu panginten simkuring teh memaklumi boka panitia boka Bapak pengawas kareng-rengan sadayana alhamdulillah geuning di Kabupaten Sumedang teh kegiatan anu wah terus numpuk alhamdulillah panginten dina waktos ayeuna nembe tiasa dilaksanakeun nya urang pada maklum sadayana adi oge salepet K3S sanes teu hoyong di kampungpur leres peketua K3S simkuring wae saupami di kampungpur dilaksanakeun biru-biru beunang moal jalanan kegiatan anu sakitu kada numpukna nya tah anu salajengna Bapak Ibu simkuring oge panginten alih tugas hampir sataun 4 sasi panginten Bapak Ibunya ngalih ka Paseh teh pami telepat mah 1 Agustus 2023 simkuring nampi SK malah mah dianteurkeun ku Pakasi PTK di rumah makan Mamah Nini teu bebeja karekan simkuring ka pengawas rencangan oge teh nyangan abdi ka Paseh cek teh padahal mah simkuring ngabantu SK da geus ditelepon ti sorena cenah copot SK di Mamah Nini di rumah makan Mamah Nini tapi cenah hayang dahar siap teh alhamdulillah panginten kaping 1 Agustus simkuring alih tugas ka Paseh pidoana ti sadayana alhamdulillah geuningan da kumaha urangna pangintennya jika mana oge alhamdulillah Bapak Ibu simkuring padangankeun ka Paseh teh sanes barang baru simkuring sanes barang baru
Di 2008 simkuring tugas kapase dugikeun ka 2014. Pada lumayannya 2014 masih di Pase, 15 masih di Pase, 16 abdi ka Tomo. Alhamdulillah. Oh geus sababar harekah gitu berenya pengalaman di pengawas teh. 2016 akhir bulan 7 pamit lepat nanya Pak Pengawas simkuring dialih tugaskeun ka Congeang. 2020 tilu simkuring ditugaskeun deui ka Pase. Alhamdulillah leubet ku surat tugas. Alhamdulillah. Naon untung naga simkuring Bapak Ibu? Alhamdulillah simkuring seueur wargi. Di Congeang mah geus kantenan, panginten dalem sorangan nya. Teras di Tomo sami ayeuna di Pase dan neraskeun pangintennya. Alhamdulillah. Kumaha urangna nanaon oge nya. Mudah-mudahan simkuring dugikeun kapurna panginten capek pipinahan wae nya. Dugikeun kapurna insyaallah di Desember 2025 simkuring sami panginten nuturkeun ece mudah-mudahan kaumuran ya cenah akan kaumuran simkuring panginten sami purna bakti sareng Pak Pengawas Kokolot Supa Pak Pengawas mah bulan Desember okna teh simkuring mah Januari nya tah eta sakali deui Bapak Ibu da ari ngaran-ngaran tadi ge ulah perpisahan sebenarnya ulah da perpisahan so teh dina tugas sebenarnya Bapak Ibu kok masih kuring urang Congeang meureunan aya nanaon mah tadi Pak Ketua K3S pilih aya nanaon mah bau keluarga bau kedinasan mangga abdi sering ka kantor Congeang geus teu araneh deui abdi sok seueur prayogi gitu nya. Alhamdulillah ditampi geuning ku urang kantor oge, ditampi ku Bapak Ibu kepala sekolah oge. Panginten sawangsulna simkuring oge. Mangga atuh lalayan ka Pase. Ulah ngaliwat tungkul, nya ulah ngaliwat tungkul kan meureun pangarsa Pak Ketua mah unggal dinten nya ngaliwat ka Pase. Diantos paintanya kasadayana. Di sing hayang sate, boga sate di Pase mah kade. Aya sate oonnya. Hayu sanes bebuna, sanes tawar Jawa simkuring terbuka. Asal simkuringna kedah aya di kantor, kitu ulah nuju aya kegiatan. Insyaallah. Di hayu sanes ngomong bohong mangga sakeluargana oge insyaallah kabayar. Gaya meni agul di agul insyaallah Bapak Ibu nya. Anu salajengna panginten Bapak Ibu ngaran-ngaran Padama Negeri henteu cicing dina hiji tempat insya Allah sadayana oke pasti kena rotasi rek jauh rek deket merenanya da itu panginten pas hak kita hak urang biasa alih-alih kena daek ini nggak boleh disumpah kalinanya disumpah urang tah panginten sok aya di pasar lamun datang kudu katingalin alam kudu katingalin pun tah panginten aya masih kulit datang ka urang teh dikieun hangkeuh benernya urang teh datang ku cungkul ngimaleun kajeun tah ayeuna panginten terakhir simkuring nanti di Kecamatan Congeang ngalih ka Pase badai undur panginten setelah pokoknya badai undur sakali deui simkuring panginten nadapi doa di sadayana sakali deui mudah-mudahan simkuring biasa ngalaksanakeun tugas di Kecamatan Pase anu satya simkuring. Oke simkuring ngadoakeun pisan ka Bapak Ibu sadayana mudah-mudahan Kecamatan Pase khusus dina bidang pendidikan sing langkung majeng dikantonkeun di simkuring. Sing langkung majengnya urang sasarengan dengan ngaheujeut dayeuh pola pendidikan anu dipimpin panginten ku Bapak pangarsa Pengawas simkuring ayeuna di Pase babarengan geuningan da teras panginten Ki Adi anu di Tomo alhamdulillah biasa nyarengan simkuring dina sanes kantor kegiatan oge sami Bapak Ibu di Pengawas oge sariuhnya sariuh teu aya pakia-kia teu aya sami sabeungkeutan alhamdulillah geuningan nu kolot nu ngora sarua nya insyaallah tah panginten ka adi-adi simkuring oge di dieu seueur mudah-mudahan pangkolotna siga nanti ayeuna namanya kan urang teh pangkolot ada yang meureun jeung akang geus boboh purna bakti benernya kolot ceng-ceng geus oge alhamdulillah mudah-mudahan katuturkeun tapak lacak lanceuk hidup anu ayeuna jadi kepala sekolah geus
senior sing katuturkeun nu alusna kabeh. Ulah goreng mah picungna nu sing jauhnya goreng mah nu alusna meureunna peupeujeuh ti lanceuk kanu jadi adi kahari mah sok tuturkeun. Teruskeun tapak lacak lanceuk hidup anu aya di Kecamatan Cokean anu sakieu tos saena nya tos sabeungkeutan. Sakali deui Bapak Ibu kade pisah soteh meureunna dina kedinasan kadi oge nya kekeluargaan insyaallah. Insyaallah. Mangga bae teh teuing bilih aya teh mah anu priyogina kasimkuring karorompong erek sagala rupana we insyaallah tu simkuring ditampi. Nya ari aya mah simkuring pasti ditarima ngaran teu aya hampura digembok cina pantona oge gitu nya. Bapak Ibu alasan panjang bagus dibere mikirnya. Hapunten sakali deui hapunten kasuhun dina cariosan simkuring sumpang kami simkuring kirang merenah kirang tata kirang titi sakali deui hapunten anu kasuhun hatur nuhun kasadayana kana kasayanana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka Bunda anu paragatkeun ke sambutanana. Mudah-mudahan anu ku anjeunna didugikeun sing ngajantenkeun motivasi sang sintiasa menginspirasi urang saya supados urang teh langkung kapayuna langkung sae. Amin. Hadirin anu kusimkuring dipihormat, urang lajengkeun we ka acara anu kaopat. Nanging sateu acana simkuring gaduh pantun deui. Hapunten pantun anu disiapkeun ieu teu ngomong basa Sunda. Margi di awal simkuring sareng sekretaris panitia maksud teh pamilina acara ayeuna ngomong basa Indonesia engke wengi insyaallah ngomong basa Sunda. Hapunten. Burunglah terbang tinggi. Lalu melayang di atas taman. Jasa Bapak Ibu tak terhitung lagi, akan kukenang sepanjang masa. Atur nuhun, mangga urang ngajengkeun ka acara anu kaopat nyaeta doa insyaallah bade didugikeun ku Babeh Soim. Dihaturanna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngadoa terus Allah Subhanahu wa taala wasilahna ka kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam warahna khususna ka purna bakti sareng ahli tugas umumna ka urang sadaya. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina karimina maulana Muhammad wa sallim tabaraka wa rasulullah min amri rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'affiru kama zidah ya rabbana lakal hamdu laka syukuran min bagi li jalali wal karim wal sultani. Subhanaka wa sa'alika amana subhanaka alhamdu wa lakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli ala sayyidina Muhammadin salatan kullina biha min al-ahwali wal afat wa tabrina biha min jami'il hajat wa biha min sayyi'at wa tarfa'na biha ila a'la darajat wa biha sawiyya min khairin rahmat wa ba'da mamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ila hadhihi al-jasan wa biha hadhihi al-jasan wa na'bil hadhihi al-jasan wa umur hadhihi Allahumma tawwil umurana wasa'id sadana inna bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir sayyidina Muhammad. Allahumma astur sayyidina Muhammad. Allahumma astur sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna sayyidina Muhammad. Allahumma astur sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna sayyidina Muhammad rahmatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad wa rahmatan ya rabbal alamin.
rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bis-sakratil maut wa najatan minan nar wal afwa hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngatur kenuhun ka Bapak Soim anu parantos mimpi doa, mudah-mudahan doa anu nembe ku urang sami-sami diaoskeun sing dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin anu kusim kuning dipihormat, alhamdulillah acara sinarang acara parantos ringsek simkuring atas nami penata acara nyungkeun dihapunten kina sagala kakiranganana, hatur nuhun kana sagala rupi perhatosanana. Billahi bisabillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah paitan kin tabu tujuan atanapi 7:30 saparentos salat Isya bade diayakeun di acara kanggo pengantar anu purna baktina. Hatur nuhun mangga ayeuna mah milih bade shopping kelalang keliling. Foto bersama heula. Ibu foto bersama heula sebentar. Mainkan acara peminte kalau pemberian selamatan, kelas pengantar, purna bakti, oke dilanjutkan kan orang apa liburan. Mengapa Bapak Ibu saudara orang foto bersama Bapak Ibu saudara kamu dokumentasi. Maksudnya dia ada yang sedangkan ibu sahabat biasa mendengar Abah di itu, abah di. Paling dia. Abah. Udah karya. Anunya Pak Otot. Paling dia. Landscape. Kedua. Siap. 1, 2, 3. Poeknya. Lagi. Siap. 1, 2, 3. Bebas. Siap. 1, 2, 3. Saya nih.